tengahan. Buka otak sih memang. Malu setelah ayam bak mungki deh. Sariawan ya. Ilu-iluan baik. Saya ketelak naon tolol. Bagusnya. Emang disiar gitu bagus. Kamari kami nyaran lu bagus banyak. Ya kemarin kami ngasuh ke masjid gitu, nyaran sendal lu ragus bagi bawaan. Iyalah. Lucunya. Tapi emang kalau aku dulu lucu, lucu mama Lita. Iyalah. Dasar bujang tolol. Iyalah. Saya tuh sih iyalah tolol, bujang tolol. Bujang mah tolol teh naon? Anu tolol mah kebok kuda tuh tolol. Kenapa kebok-kebok ke kuda-kuda? Atunya mah gede-gede teu make celana tolol. Iyalah. Komo kuda mah ke jembatan 2 make kacamata, make baju kerajaan, barang dulu mah sosis segede naon. Iyalah. Udah tuh dek cicingnya. Dasar bujang terbuka otak. Hei, bujang mah ya setiap aya ulun aya otakan. Amun otakan mah gayung. Naon ka gayung-gayung? Gayung mah nyen mah kajen aya ulun ya otakan nyen mah suruh nyeup ke cai panas ke daekeun bae. Jangan mah nyekopong. Disarwakeun nyen gayung. Diomong bisa bae malik-malikeun. Atuh teu dibalikeun mah tutung sabelah. Naon tudung sabelah? Goreng tahu. Diomong nyatrek-nyatrek bae. Iyalah. Gawe cicing sia. Teu nya mah ye juragin keur ngomong. Tuh pan nyatrek-nyatrek pan. Anu nyatrek mah ye oretan teh nyatrek. Pajar mah oretan. Pajar mah urang kadut meureun aing. Diomong mah palutat, palutat. Palutat. Palutat mah palutat. Malotot mah henteu beureum bae malotot. Kumaha cek aing? Heueuh jabir-wir sia. Ai sia. Ai. Sia juragan. Kapololoan. Hei, setiap juragan keluar harusnya kasih hormat dong. Kenapa Ya. kamu nyanyi-nyanyi? Tibang hormat. Hormat. Yes. Oh, jadi yang disarwakeun jeung bandera? Atuh pancena tadi yang dihormat. Anu sop-sopan lu sop-sopan. Boro-boro sopan geus ngarek tulang taleng di sopna ge. Menel, Ya lingkaran biru. menel, Ya lingkaran biru. menel. Ya. Ya nyanyi. Masuk ke kameureun sial. Oh, jadi ayeuna geus wani ngalawan. Tiga loyang. Wani ngalunjak. Tiga loyang. Apa tiga loyang? Martabak. Atuh kunaon tanya ke tilu loyang ayo. Oh, martabaknya balarik, guys. Dasar bujang teboga kikiran. Ya, pikir-pikir tuh pikiran. Mana kudu dipikiran, jangan mama kudu boga pikiran. Aya nyaho pikiran mah. Pikir apa? Yang mana yang harus dipikir? Yang di sebelah mana? Aku juga tahu. Yang di mana aja. Aku juga kenal. Kamu tidak kenal sama aku. Aku jengkal. Ngaganggu bae keur marah ye. Cicing idinya. Ngejedok sia. Ajedog. Hei kencing Cicing, maki cicing. tolol.
putih. Udah kamu cicing lagi. Ngomong aja. Akunya Garyeng. Enggak, saya lagi aing ngeukeun tiluan mah teu nanaon teu tembalan ku sia ge teu nanaon wi. Ari kun sia mah. Cicing sia deui ta. Aing ngendek cicing dan nama man si Jawi aing gemes ka si Jawi nya Aing nu marah mah. Juragan. Juragan. Juragan teh mah Bos. juragan teh mah juraragagan ieu berarti. Sia kunaon sih? Aya masalah jeung aing. Di mana nya musola nya? Jalan mama ya, tadi pel ya keramik ulai mah nyanyi balak itu di sapuan emang. Mana keramik? Iya, juragan mata kotok ya. Ai sembarangan. Aduh ini menjalin keramik. Tolong maksudnya keramik pasti laleme kos ieu. Coba lah, kita tahu keramik dibelikan. Coba keramik. Suruh disatuan. Ini mah pasti semenang ngorak kene ya. Keramik. Kaca tuh di lapan. Mana kaca? Ah, kaca lapan dari bujang mah. Hei, ini malah kaca tariplek. Aduh, bodar sia kerasa sia ayo. Ayo lu beras setik deui. Potong ngurut sia moal mai pegoh sia. Mangkaning gaji pegoh, ya. Sewot aing jadi sewot tuh juragan kos itu. Seharusnya kalau main juragan kau pelakakan seret-seretin ku aing. Nah, aing bakakak gitu, pelakakan disuek-suekeun. Sewot aing mah jadina. Aing lalaki tapi kan gitu aing. Atuh puku rasaan. Bencong. Lah aing ari nu dempok-dempok mah sana sewot aing ge. Salah terbalik. Kalau si Siti mah bikangnya. Kana si Nasar ya kontolan. Mulai. Moal. Ulang ngomong-ngomong gitu. Ulah ngomong kontak temenan sia. Aing bosin ieu. Si anak ka mana? Ngajedok di dinya. Tuh lah lempangan we ongkos. Ada anak naon ka batur-batur. Siap pokoknya. Yang kan udah lempangan bae sia. Cicing kasihan. Eta nonton. Ada si anak ka mana? Ih. Papiluan. Ya ngaji we jeung si Menel. Songkoy duluan bang yang teh heula bae deui aing teh kabakean. Aing apa lagi lalaki atau bikang aing. Astajim. Eta lisong dia jeung parupuyan deketeun tolol. Si anu udah deketan aing senep lah jeung mah. Eta parupuyan deket jasa. Aya tolak pembatas. Kita mendowo tolak pembatas. Jero itu. Emang si pelor kurang ngajajar. Tuh, warisin ku siap, bisa ngajajar warisin. Daripada ngajajar-jajar kan. Hei, kos batur, Menel kos batur. Aing mah kos gigi tidak pakai kaos batur, tuh dah lah. Baju aing. Aing nyin pisewa teh aing bae lah. Aing teuri kos bodrek ku aing kajeun. Hei, aing kudu marah mah pada tuh sih marah-marah. Aing jangan marah. Ih, marah. Aing mun aing jadi juragan aing marah jasa ya aing. Sayang bae aing jadi pembantu penting aing. Geura marah mau digaji poe. Wah, emang asa nu ngagaji? Atuh kan bos. Atuh bos kitu nu ngagaji mah tuh hajar. Dewek ge sarua bae nunggukeun gaji. Ngomong mal gaji. Kata siapa? Sangeunahna bae ngomong. Ulah gandeng. Hei, jangan bersisik, jangan bersisik. Heuh, jaing mah ora ieu bersisik. Ulah gandeng. Disarwakeun ora. Ulah gandeng ner, ulah gandeng ner. Anu ngagaji mah aing ner. Aing minta ka nu hajat balik ka justru merentahan ka aing. Ngomong naon sih ya? Hah? Duit naon? Nges ngajedok di dinya. Suruh cicing bae jadi saya. Cek aing menang. Ari menang naon teh? Menang cicing. orang karonjo, tekarap menang. Anjir kamari main di karondo sih jadi ngomong menang kabak.
Awi cek aing Kucing. cicing. Cicing, cicing. Naon ucing? Cicing. Aing boga bujang kos kieu 2 di bagi model kieu ya boga penyakit ABC aing. Ih, ulah make ABC meuneun kopi luwak. Yo nu ambak kanas eungat tah senep dah. Teh. Teh. Teh naon dah? TBC. Tetempe. Oh, teh tempe, cicing Jawi ge. Suruh cicing, cicing, cicing. Ilu-ilu bae. Oh ya astagfirullah. Al-Azum. Hai alajim setan. Atuh pan urang mah pan di perguruan anak di Tebu Ireng. Jadi orang pedok jadi. Aturna astagfirullahaladzim. Anu najan medok lain al-azum mah tuh di Tangerang masjid al-azum. Ari Tebu Ireng mah pan di Jawa jadi make o kabeh. Jadi aturan astagfirullahaladzim, astagfirullahalazim. Bisa Dari bae Jawa. ngalanana. Al-Azum mah di. Oh, pan urang mah di Jawa pan. Astagfirullahaladzim. Sudah. Cicing saya Jawi. Sudah. Enggas. Sudah. Enggak, serius teh sudah. Dipelengkakan sesuaikan poin. Ya. Masa Allah aing kurang sabar kumaha. Yeuh, hirup mah kudu bener jadi jelema. Atuh tinggi bener aing ge teh dan teh naon. Ieu mah dangna nabi kami keur di luhur panggung bae aing keur ngalalakon. Nyar duit sakieu teuing aing mah kadang nabi kang. Di imah mah menang nyamun balik. Jawi aing nyamun balik incu aing pada sieuneuh pajar kuntilanak urang anjeun. Hei, air gitu boga incu, kepencena bencong boga incu. Bencong ya anu ngareneun mah aing ieu teh bikang aing nu ngajuru. Ngomong naon sih? Hei, lamun ieu duaan gawena bener, biasa gaji sabaraha sih? Ku sekretaris 10 juta. sakumaha? 10 juta, 10 juta duaan 10 Duaan juta. 20 juta. Heeh. Ih, kecil. Anu gedena. Pokona bulan 2 ditaikeun gaji 20 jadi duaan 40 juta. Alhamdulillah. Kabeli aing motor memek aing. Hei, motor naon? Anu motor zaman aing teh nu Biritna gede. biritna gede teh. Motor naon? Motor memek lain. En. En, Mek. memek. Wah, Aing mah teh bisa ngomong memek kita mah geus Eta. ngajajal bae. Ner. Motor Edman di zaman. Oh, teh jaman. Buat lain zaman kuar patinggalan. Aya ge kuar nu duit teh gede aya deui. Motor kepala kacepet perecek. Men, motor masanya motor kekecepakan. Ah belum duit teh gede. Motor kepecerepek teh naon? Ese Ari ompong Apa ka ese karena ngomongin empos. motor kepala kacepet kecerepek kecek. Aduh kabat-kabat aja Gusti. Pokoknya Icing. pokoknya cicing. Aing cicing. Aing nak kicing, aing nak kicing. Geus cicing. Ngejedok sih. Nak kicing aing. Geus cicing. Awa ya awa eta nak. Kicing. Pokoknya mah Jawi aing lamun gaji aing 20 juta. Pokoknya mah aing makan yang enak-enak. Makan daging. Lain nggak Kurang kumaha. Beli kotok nuberan gendong lersikan aing mah. Kebelang. Perecikan. Nusok make sagu. Atuh. Lain perecikan. Sok di jalan teh aya Kita makanan laer cikan keblak. Fried chicken. Ah, Fried chicken. Perecikan. Makanya pre, sore. Fried chicken. Makanya pre. Pere Tuh. sebulan. Pre 2 bulan kena naon. Nah, jalan-jalan saputing. Kena naon. Gande. Ih, Oh nya. Ya, terus Jawi suruh cicing. Ngajedok saya Jawi. balik saya isukan malah garieu. Kada kebalik kamu kita mah. Mesti gaji harus balik ya mah. Ya beteng beuri ya. Kurang kumaha jadi juragan. Gaji ditaikeun. Tuh. Asal nurut, asal Tuh. bener gawe di dieu. Kudu nurut tadi 20 bujang. juta, 20 juta. Cicing saya Jawi cicing. Tuh, denge juragan. Juragan denge juragan. Ai, hai eta. Nah, Atuh itu parupuyan batu ditolak siapa? tapi kana angker ge nyarocos wae. Iya, hari Atuh penita ini mah parupuyan batu. amun tidak poin teu ditarik. Abi lepas ka jero. Ih, Maksudna nak nyokot mic-na garieu. Ih, sungutna mah ompong. atuh dipaehan bae sih itu pae pisikna.
Can sampaian sampai kerja dapat tong gandeng. Kumaha? Daek 20 juta. Oke. Bulan 2 ditaekeun. Januari, Februari. Jadi Januari, Februari. Ya, bulan 2 lah kira-kira ditaekeun anak. Ada bulan Januari, Februari. Bulan 2. Oh, bulan 2 teh ya Januari, Februari. Jadi bulan Februari teh urang naik gaji teh. Bulan 2 oncom. Oh, oncom. Unine. Daya-daya. Goreng daging. Jawi, enak. Pegel aing mah jengkol si Jawi. Ulah jengkol make pete murah, ini mah jengkol mah mahal. Tah, ngalunja. Kumaha bulan 2, oke? Oke. Tapi kan bulan Januari kan naik. Nah. Sampai kuda betanu ke Jamalaya bulan 2, tolol. Atuh, aing sakola di mana? Sakola di Pekuk, kumaha aing teh nyawa. Bulan seris ya. Atuh di mana-mananya bulan teh aya 2, kuduna bulan 2 mun leuna dicai. Jadi di Nuri jadi handap hiji. Ulah sok ngalunja, besi dipencet. Dipecat. Tuh, nyawa saya dipecat. Dipecat, kepecat begadang. Emang dasarnya si pelor ka aing yang ngalunjak ieu. Tuh kan, ngalawan kan. Tuh. Pameran. Pameran. Syukur saya. Ingat. Syukur. Omelan. Makan yang enak-enak bangke berit. Makan bau-bau Pancen anak marah. bangke cacuru. Lamun model sampai ngacai-ngacai aing. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Aduh, Aja naon eta? kincir metuk. Syukur. Ditakol mah kayu. Mun kos model aing mah ditakol. Dua kosong aing kapanggian di aing. Aduh, Sebe pelor sebe. weh, Sia mules beuteung tenang. bulan, di mana kau kini? Janganlah sembunyi, bintang. Ih, Jawi ngadahar naon sih di mana ngadahar petasan? Ada kicing pe ieu mah. Kancolah teh ya. Naon si Jawi kancol aja. Hei. Mana papi? Naon anak? Papi nala papi henteu. Papi, Papi, mami makan aja usam tolol. Hei, orang kaya aing mah dahar lagi jeung daging tilok jeung usam. Pira orang kaya dahar jeung usam. Iya, Pi. Tuh. Tuh Haji Kere datang Haji Kere. Naon? Haji Kere? Hei, orang kaya, Nel, orang kaya. Kaya geceknya anak lain mah Kere jaing mah para mana jeung usam alulu aing mah. Meuli Eta peda, marana. peda nya makan dagingna aing mah dibere uluna. Eta mah lain pelit, eta mah irit. Atuh sarua jeung pelit. Lamun teu irit moal sugih. Sasa
sawah-sawah sabo ya. Heuh, aing mah teu sombong, yeuh ti dieu ti ujung ieu ka ujung ditu tuh. Lamun panen tilok akan hasilna aing ngelos bae sabodo. Saking lobana tilok urusan aing mah. Atuh nang jadi tengurusan jadi sawah sia ge nanti. Sombong ya. Atuh Bos si Teh nyak ngomong sama tilok urusan, yang nyawa ku urusan. Sawah batur nih kita. Yeuh, ti lain. Lu kadang ngayang minum banget. Muncer kain kene juga berhasil aing. Eta nginum bae kudu bae kenapikeun heran. Tapi tah ngalunjak kumaha tetep jengkel kaja jantung yeuh, mendokol. Di pagahanana nyatrek-nyatrek bae. Ya menang jadi capek, orang sewot nama ke anakna. Kasih kodrat ya. Capek urusan. Salah-salahkeun coba. Heuy, eta anak aing eta samata wayang. Sama tak golek wayang. Ya. Anak menang hayang nyapi. Mang ge hari beungin anak mah ulah malam rasulan, tapi tidak itu bego, capek aing ngasuna. Hei, Malam ini malam takbir nyin anakna bego ulah salah. Pipin. Hari ngamos sajam-jam na ya. Urang mah lamun nyeun anak ngatur nyapi-nyapi. Biasa malam Jumat sunah Rasul. Tuh, bener kan ini nama bener malam Jumat mah sunah Rasul 4 ronde 5 ronde hari kuat malos. Pre deui pembek kapanggih deui Pre. malam Sabtu. Tuh, kapangi malam Ke Sabtu. pre deui kapanggih deui malam Minggu. Ai, Ke pre deui kapanggih malam Senin. pantas tama ye, pinuh eta mah geus itu penting ya. Atuh teh peng bae Sabtu, atuh peng di Minggu. Atuh ngatur kan eta ku situ ngatur. Atuh ngatur jonggal penting na eta mah. Di malam deui Pik, ajar Pik. Saha nu ngagaji? Eleh, samse. Tuh nu ngagaji mah aja tuh. Ai, waduh ya. Sewot aing mana? Datang-datang sarong. Astagfirullah, Pak Haji dijendul-jendulkeun. Ih, teu sopan si Menel ih. Doraka senel. Menang jadi kalau kami jangan semodar. Beh, saya maju ragaga. Gabok-gabok Pik. Ngomong sih ya. Pas kitu bae ge ceurik pan eta le. Kos gitu pakai cerik ngomong tuh bener. Ai. Ai sukuna kaliak Pik. Batur patesin ceurik. Ya, sugan teh mah diomelan gitu artinya mah. Sukuna katincek ku sepatu be tolol. Dicekal we dibalangkeun ka langit Nyeri gitu mau. budak. Patesenak meureun patesin sukan teh ceurik diomelan orang ceurik dicak Atuh sepatu. kunaon sih? Uyun anak sia kunaon ngeuleukeun di hareup. Eta kunaon sih perlu amat ngeuleukeun mah dia. Anak aing masih kodrat. Gabok hapak Pik. Ih, jadi Gara kabung aing teu jeung mik aing sia. Pi awas Pi nu jauh manehna mah latak karena main gede-gedekeun Moal we. moal. Tumbuk tah. Ya. Merot. Hei! Rambut diriku. Samian ala ka dia. Tidak loba jeramian. Bencong Tegal Kunir kabur. Anu sok ngamen lembok pas dorong. Assalamualaikum Pak. Ya dana. Lagi sekolah. Iya Pak. Si kodrat. Astagfirullahaladzim eta geus ganti di bae buukna. Hai eta mah nyelup ka cai laksa jadi koneng buuk. Ari buuk koneng eta ari kuncir beureum. Aneh tapi nyata. Oh benar pakesin. Oh, sinyal Android. Si kodrat sekolah paling keur kamari gitu. Leungit si anak Keur kamari ge di sawah mulungan teh kebo. Anak sakarung. Atuh kunaon diantepan bae. Ndok kebo, ndok teh.
ngajar ieu cen. Di dia mau kepo. Ada rese emang. Coba. Kordat. Kodrak lain kordak. Arsi kordat mah nya mun digerok kudu make nemang mah nya nemang kudu make musik. Emang Heeh. Ese amun di itu teh ge lamun urang kudu mah sorang geus jaga kudu bae cenah kieu. kiraku. Heeh, coba. Is Herman aing mah. Heran. Kos batur teh ya. Naon? Geus kumacak aing lah. Makanya lamun ngasuh ulah sok meleng, manehna masuk ngabal ka ditu tuh, sok kasepatan lulumpangan. Ieu mah dasarna ongkoh, ih boga bujang teu waragang. Batur seseuheun kitu dikecilok-kecilok di ember. Cayang, cinik cayang. Coba lihat adikku, ada seorang pemuda, aduh tampannya, agak-agaknya, ahai siapa dia, rambut model keribo, pakaian sungguh rapi, oh lihatlah si dia, ahai menggoda kita. Kodrat. Hayo pura-pura kalau dipandang ini hatiku andai jadi pacarnya rupanya si keribo penyanyi yang ternama oh bahagia hatiku andai jadi pacarnya hatiku gembira riang tak terkira mendengar berita kabar yang bahagia ayahku woi anak aing pada nonton film astagfirullah 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 para rotos ndak ragang Allahu akbar Allah Allah aduh aing atuh kunaon pelarsia nu nonggeng anak aing lah ditulungan Iya, pelar lagi perkosa salah atuh kan hulu dihandap Iya, sih lagi perkosa naon teh batur. aing aduh aing kebiasaan suka bikin gara-gara kalau joget odetna ini aja jangan onon talat ini aja ngah ulah kitu jogetna besi raga aduh sia kunaon nata jangan samakan dia dengan bibirnya yang merah dan senyumnya rambut rambutnya terurai hitam dia
siya nanti telor. sih numpak di Kita luhur kita deui. diperkosa tanaman batur. Ya bro tinggal udahankeun. Duh, Ah, paeh asana anak aing ieu mah. aduh. Anun, entong anun. Terek anyun iya anyun. Tuh, atein. Aduh. Apa tuh apa? Opot. Atunya apa kita? Atunya opot, atein. Buka apa kita? Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Harareungap aing. Astagfirullah. Isuk mah di pagar ieu lah. Iya. Isukan mah ya kanggo harapna pagar ieu lulumpatana ka sisi bae. Ketenga kamu nya ketenga. Iya capek maksudna. Sama mame ge ape. Apa? Naon ailul laut? Oh, Dede aus pengen minum. Allahu Akbar. Ilah. Coba sih bawa ke tengah yuk. Ih, aing mah. Di jantung aing copot di mah yuk. Anun dedenya engah. Hah? Aing minum. Ih, coba alakan minum ya. Anak juragan aing minum. Coba mana ya? Cai teu. Mana? Nu teu. Tah. Ih, nang mulung eta mah pelor, jorok ih. Engke bae minta ke Bapak Hajat. Heueuh pinter. Terima kasih, Ceng. Tuh, teu bisa mukana cenah, Mang. Bukakeun Mang tah. Ih, angel. Udah. Bocor. Ih, acahku. Kunaon eta kumis bisa banjir? Atuh meleng. Kamana eta si kodrat? Ambekan menih. Sayang. Ocot, ada kenal. Eta hadekeun marosot cenah. Eta mah lain burut lain. Jelema edan mah. Heeh. Kema. Ih, Dede enggak weh malu-maluin jangan minta kue, enggak weh. Bohong Pak Hajat, bohong. Ulah dianggap bercanda. Jangan bang, jangan. Ulah, Ulah gua ngomong kue isi. kue. Barang dibawakan bersih ngagaras we. Lapar. Ini atuh kopi pahit be, kopi ait. Ya anu alaman mah anak ya. Dede, kalau joget jangan ke situ ntar jatuh. Oh, Aceh. Oh, suka teh Aceh. Aceng, embung disebut Dede yang disebut Aceng maneh nama. Malum lah anak semata wayang. Engke lamun nyeun anak kos kitu pinya tilu beresep ya. Heeh. Aceh. Tuh boga Aceh ngatel. Di Tagagaro kira-kira.
malata kita ngagaroan daek bae. Ih bating. Jorok. Bohangsur, hari itu dede opol, ngompol. Kenapa kesetrum? Oh, tiang listrik. Tiang listrik siapa? Oh, Elol. Elol punya tiang listrik emang? Eta mah batu baterai dua mah. Kemana? Ah, bae. Nah. Ambo bere hayang sosis sina ulah pelit-pelit teh. Oi, daripada anak aing ceurik bikeun eta sosis bikeun. Eta kusi di kantongan meureun sosisnya di kantongan. Hayang sosis. Bere. Aduh udung enak ait enak. Aya Enak ait. kajen cenah tutung ge. Hayang sosis. Ami gigit aja. Anan dawe. Dawe no. Ape? Uduk ya, uduk. Uduk. Aceng pengen uduk. Amang ngelal uduk. Hei, duduk maksudna duduk. Ih maksudnya ya hayang diuk cenah ieu bere bangku lor. Nah, uduk. Uduk epan. Uduk epan. Cih. Rek naon sih eta? Ulah sok jahil naon jadi jelema ih. Oh iya enggak. Emang bangku orang kaya mah bisa jalan-jalan ada remote-nya. Enggak. Udah uduk. Udah api. Enggak. Atuh lagian, ambu duduknya gimana sih nggak bisa. Duh keramik, pajejet keramik guys. Ya ulah. Tuh keramik datang ke pajejet. Uduknya yang benar uduknya. Yang tenang. Ya udah apa uduk aja apa yang naon ya apa? Heula aing mikir heulan. Apan iuk? Kapariuk? Utan. Utan. Kapal keruk. Oh, kapal keruk. Astagfirullahaladzim. Apaan ieu? Kabeh barudak kabeh bapana edan mana Atuh geblek. lamun nyananteg kitu mah pan teu ngarti. Oh, pengen beli kapal keruk. Ntar mami beliin. Di ngerukan imah apa Ulah karena kapal keruk dibelikan kapal tangki ge dibelikan. Kalender ge beak sih beulikeun. Kunaon kata jong? Nah. Ih, eta mah mobilan. Yang kecil, yang gede. Pindah aja dah mobil kontainer. Tuh, belikan kontainer. Hutan. Kontainer yang gede. Oh, mobil kontainer maksudnya lain kontainer yang gede. Ntar mami beliin, jeung pabrik-pabriknya dibelikan. Tenang be, tinggal ngomong dede mau apa? Aceng mau apa? Kan orang kaya ya. Iya dong orang Banyak kaya. duitnya ya? Banyak duitnya. Amit kaya sama Entong. Saya. Sama Aceh. Iya saya sama Aceh. Ada. Iya. Ium. Aduh. Ceng, atau kira-kira
cium tuh ke Mang Pelor. Entong karang udah ende. Astagfirullah ini gendong di depan. Oh Mang Pelor, emang Menel gendong depan. Tuh digendong ke Mang Pelor bae, Mang Pelor mah kuatan. Pengen digendong depan. Kumaha gendong nak? Gendong depan hayang lagi gendong depan. Astagfirullah kahutang. Hei anak aing kasetrum. La ilaha illallah. Menel sia mari ngomong ih paeh. Emang eta setruman gitu? Setruman eta. Adet Ami adet. Irain kasetrum adet Ami. Huduk aja lah, antong ngapan bawa lat. Lat ano. Jangan alaman udah dek. Atau masih kecil mah mami di endong. Nanti mohon cimol. Udah duduk. Ya uduk. Nah. Widih. Dasar anak bener gagah. Si Emenel mah ih. Masuk itu telengas. Ih, batur mah gaplok bae. Hah? Betus. Si Menel. Nek naon dioperasi. Laju dik. Telengas si Menel mah. Oh preman cenah anak aing gagal. Preman benar. Orang-orang tuh takut sama Aceng, ngena ge dia preman. Ayo lari. Wahai kudaku lari. Kudaku lari kencang rasa hatiku riang kawan-kawan bergoyang. Oh, kudaku lari gagah berani. Ayo lari, Allahu Akbar. Aduh, aing makan lari. La ilaha illallah. Woi, aduh aing. Entong Aceng jangan malu itu punya orang, jangan diambil, nggak boleh. Kemana deui? Ih nyaprak teh. Astagfirullah. Ndak kenaon ka Bapak Hajat, rek naon? Minta kue. Ali, aing eta mah budak. Di imah loba ge padahal mah kue ngisin-ngisinkeun bae. Ih, kita mah boga tukang dagang, Lor. Nggak oleh, nggak ada duitnya. Nggak jadi bang. Jauh Bapak Hajat lagi di sono. Naik sini naik. Nggak boleh ya, nggak boleh. Oh, jalan kesetres anak aing mah pinter. Oh, salah denges ya mah. Bohong. Udah uduk situ uduk. Ya uduk. Capek. Hah? Iya, ama. Iya, ama.
namanya pusing. Pusing karena minum minuman. Tuhnya nggak gabungna kadinya bae. Ih. Enggak itu masih ada. Limbung. No, bapak aja bapak. Woi. Pi, jangan ditabok-tabok. Ih, mami aja yang ini nggak nabok-nabok. Ih. Urusan tuh naon tuh, main tabok-tabok baik. Emang dasar. Ih, menang mitrahan sih anak aing eta. 2 kali. Marah bae si Menel mah, heran. Ada nah ari keur eta mah. Geus segera naik ka dieu yeuh. Nya jelemana ambekan deui. Eta kunaon emok di dinya eueuh nyahoan kan nu herang mah. Diukna mah yang deket nu herang bae. Menel sia. Geus bengek. Ih si kodrat kemana? Sabenar nama Nel. Hai Nel. Eta sebenar nama anak saya bisa cager. Hah? Atuh pipis ke sono ke belakang, ke WC. Tuh ke WC tuh ke WC. Ke WC. Ke WC. Deh makanya kita ngakan semur jengkol ke berang ke panci. Si eta mah jangan dah weh. Asin, asin. Asin, jangan. Manis. Mantep cenah ge. Koperasi mana? Digadekeun. Oh, jangan barang. Yang diotong ininya. Oh, di elas. Ntar, Mami sedang berusaha. Mami akan cariin buat ngobatin entong. Ih, ya Nel, kamari ge sabenerna nama Ibu Yuyun ngimpi eta aya nini geus kolot. Jeung naon yang potlot? Untuk dipasangan gitu. Eta aya nini geus kolot peot deui. Laju eta manehna boga kembang cempaka warna. Dia tuh biasa behahna. Kembang cempaka warna. Ih, cempaka warna Nel. Eta lamun teu salah kembangna rupana beureum. Eta bisa ngubaran si kodrat. Pokona ayeuna kieu bae. Ambu teangan ka mana bae nya eta nu boga nini nu boga kembang cempaka warna. Ah cenah nu bogana nini dijieun ibu angkat. Amun nu bogana lalaki dijieun anak angkat. Amun nu bogana awewe ngora anak dijieun minantu. Gitu. Bikin salembaran. Ulah kasih lembaran ke Balingbing kan. Di Balingbing masih terang. Anu catatan. Bikin sayembara. Iya, sayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan anak Ibu Yul. Siapa yang gelarnya gede burut sih. Kodrat.
sayembara isinya begitu. Barang siapa yang bisa menyembuhkan anak Ibu Yuyun akan dikasih imbalan emas sagede galinding saleder. Puas. Guys, pokoknya ayeuna mamang berangkat jeung Ambu Menel, Mang Pelor, si Kodrat sekalian bawa supaya melihat pemandangan. Lamun misalkan geus meunang eta di mana ayana nini anu boga kembang cempaka warna langsung ngobel ya. Heeh. Ya, geus dibere ATM. Si Kodrat ngajaknya. Heeh. Pi anak urang keur neangan nini nu boga kembang cempaka warna, urang istirahat ya pinya. Saya kroyong mapai pemandian pikir abdi kerja giwar sok asa nyerian bang mayang di jeruk korang dibeli 2 salawi kahoyota tanpa sorang batira cek hati wai jangan kaci mandiri, jangan kaci mandiri, kecintaan mualas, lamun cang laksana diri. Tapi mah boleh hebat, alim dianggo sampai. Abi mawon ki api, ali diangkong lumayan. Abi mawon ki api, ali diangkong lumayan. Pasir koceng karapitan, ditaplakan jadi bantut, ditaplakan tadi bantut. Nomor 19. Aman teu salah mah, ieu teh mah manehna. Ari ieu ngomong ge. Oh, amu maneh. Hargaan dibeli, ulah dibeli. Senajan diojol geuning cawa di mobil ge meuli. Eta emang saha gitu, ih angi-angi. Ih apa sih? Emang rada-rada gitu. Jangan itu mak gua itu. Main kobra. Angi. Emang ini rada-rada apa gimana? Oh, jadi iya teh kurang sehat. Emang anu ti mana? Iya Kalapa 5. Anu ti Gidung. Oh, ti Beji. Ari mama tarang ngubaran ja. Heh, jangan
nggak boleh. Cewek, di situ kan cowok, nggak boleh. Ngobel. Ngobel maksudnya. Ngebel. Karena ari ngomong. WA. Tong pake naon eta. Teu meunang kitu. Apa? Senyum-senyum dia emang kenal gitu sama aku. Kenal gitu mah meni halo-halo jeung. Emang kacium. Emang seungit. Oh, Angi. Tah, iya. Seungitnya. Oh jadi iya teh rek mumbaran eta pakai ieu kitu. Ini kembang cempaka warna tuh merah bagus kan? Sama tuh kayak di umbul-umbulnya. Mana? Kemana ini orangnya? Atuh ini, mana orangnya atuh nih? Katanya ini bunga apa sih nih? Apa? Bunga mawar merah, satu tanda cinta yang berarti bahwa kau cinta padaku. Kenapa? Bunga mawar merah, satu tanda cinta yang berarti bahwa kau cinta padaku. Itu mah mau jangan itu mah mau diapain? Mak, alagian mah diem aja. Mak, atuh tong ngerakeun si Mak. Biarin nenek mah enak semua ini. Mama emang dasar gatel ya? Itu mah masih muda. Itu nggak boleh. Iya, mama masih muda. Nih, Mak. Malu. Nggak boleh, udah tua itu. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Gede amat. Halo? Halo? Halo, Ami? Iya, halo. Ami. Iya, apa, Ceng? Ami lagi di anak. Nah, tuh mah
mah. Ame di rumah. Udah dapat itunya. Apa? Mami sedang OTW menuju ke situ. Ame naik bin aja me. Hah? Naik bin ngiung. Ih, itu mah mobil ambulan. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Aceng di mana? Aceng di panggung. Polisi di mana polisi? Iya, maksudnya posisi di mana ini posisi? Emang tanggal ke-8 ya 5? Terus dituar opat. Ame, Ya, mintong iu mi. yum malulu. Obel-obel mah nih nyebokin si Arlan, si Arkan. Iya. Ame kita dibilang OTW ke sini OTW. Gitu. Mi ada macam Ini buka celana. ih buka celana. Kembang buka celana. Ya ini wangi apa? Aceng pakai minyak wangi. Enggak, ini mah nasi oleh. Nasi goreng. Ih malu-maluin. Segala uduk, segala nasi goreng. Ih, barang dibawakan atok bae. Oh, nenek. Ngehampuran nek. Oh iya Pak. Tuh lagi makan. Oh iya mas sopan, anak sekolahan. Cium, tangannya cium. Tangan yang dicium, itu mah suku. Woi, ini mah kaki. Ngebul. Nah iya tangan mah itu teh. Hei, dibalik. Tulang malulu. Nenek siapa? Nenek. Ribet ngaranna nenek. Geus nenek deunya. Nenek, iya saha nenek? Iya anak nenek. Oh iya anak nenek. Oh nya, saha namina? Oh iya Yanti. Nenek ngomong-ngomong bawa naonnya? Seungit. Lain eta kembangna di luhur. Oh antena. Oh. Kabeberan. Oh ini nuker viral. Beneran iya bener menel iya lamun teu salah kembang anu di jero impian teh iya ngaranna kembang cempaka warna iya. Warnanya merah bener iya. Tapi daunna geus parareot. Kurang disiram, Mak. Mak iya kumaha iya lamun kembang dibeli 50 juta, Mak? Hargaan. Ditukar jeung mobil, Mak. Ulah karek tukar jeung mobil cenah jeung cawa jeung kareta ge moal. Ih, mah pelit amat. Masalah lain pelit, eta mah pusaka. Maksudna ieu cuy gubaran anak kula tah mata. Aing ngubaran mah cenah naon? Ari mama amun ngubarkeun cager eta nu dipenta. Lamun misalkan diinjem doang mah meunang. Mangga? Jeung ngubaran mah engke geus cager dibikeun di ka emak kitu. Iya. Teu jadi masalah. Teu jadi masalah ari mama. Nu lu kana butuh nah kana susah. Mah mun ngomong ambekan heula kitu. Ai susu nama Susu aya dibeheung susu. Ya, Mak. Ieu rek diinjem. Ya, Mas. Si eta mah Aceng jangan jahil. Dawen, no. Doca. Wih, Mak, eta kadeuleut. Kurang luhur eta nying sateunana, Mak. Acah si acah. Kebiasaan ya anak nih. Dia mah kalau ceknya nama iya salah nenek-nenek pajar dakocan di omean bae. Nyipi ya? Tuh maaf cenah, sopan dasarnya. Iya. Ya, Pi. Iya kembang cempaka warna anu dina impian mamih teh ya. Ieu nu ngaboga anak nenek, mak neneng we nya mak neneng. Iya, putrina Neng Yanti.
Putrina. Ieu putri. Incu, eta mah lain putri Incu na mohon. Indung bapana tos teu aya. Oh nya. Jadi kieu mah abdi pan boga nazar. Mun misalkan ieu kembang cempaka warna bisa ngubareng anak abdi, erek naon sila mun misalkan mah sabatang kara rek dijieun mah angkat. Mun misalkan anu ngaboga anak apa sebagai anak emak, incu emak, rek dikawinkeun jeung anak kuring. Kumaha? Tinggal nyukaan bae. Lain, mana make saos sekali. Tos batur teh ya. Atuh tilok dicukaan. Oh, tinggal ngiring suka. Neng Yanti, amun seandaina si nanteh si kodrat cager, rek dikawinkeun jeung kodrat daek. Daeknya. Ieu laju kumaha, Mak? Di jampean. Aju nu ngajampena saha ieu? Nel. Emang iya dina impian ge kitu. Di silsilahna ku menel. Soalnya nu sajen mah lanjur cenah. Cukupan ku mama. Ku mama geus cukup di ditu geus di puasaan geus 7 peuting. Teh dahar teu nginum teh hees. Yuk. Duduk sini deh. Aceng uduk ini ya. Ini mau diobatin. Ape ami ge ape. Ih, ulah sok itu ambu. Mau diobatin. Koski ge ya mawa nantah mau berkah ieu. Neng diuk di dia. Mohon. Tah. Pakai cai? Oh, benar. Iya. Bukan kacepit, merit. Merit anu kos penganten. Merit. Bukan. Kawin itu merit. Iya tas bandnya anak kekuatan. Aduh, lelang gayung. Gayung dilelang. Lah gayung dilelang. Gayung mah gentong sekarang dilelangan kami jualan. Bismillah karetek minyak jinggo udang garam yang mana mah teh naon bawa ka dieu. Aing teh teh ti mangrib aing minta rokok keur ngawarem teh dibere aing eueuh. Dibere aing encan. Wa ida bin nyawa Mustafa di nyawa wali adi nyawa Usman rumahnya dekat Alfa Indomaret. Nek meuli rokok jarum beureum minta rokok beureum. Gerang garam beureum. Hiji tambah hiji sama dengan dua. Lamun bisa ngaji kudu bisa ngadoa. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Lamun bisa ngadoa mun ngariung menang barakat. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Lamun menang barakat anaknya barang hakan. 8 ditambah 8 sama 16. Lamun anak orang barang hakan teh kudu meuli beas. 16 ditambah 16 sama dengan 32. Lamun orang boga beas teh kudu minta kami toha. Robana atina jangjangna mentokna jeung aing kabeh cekerna bikeun kasih kodrat. Atuh, abe cager. Biar embu. Coba ke dalam dulu. Hei, 11 2. Oh, benar nyana anu ieu mah 11, ari 2 mah kitu tah. Ini 1. 11. Nu oplo aing teh nyana ieu. Tapi si Menel nu oplo ieu. Tah? Ini siapa? Istri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Muji. Muji astagfirullahaladzim. 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 Azim. Ya Allah.
iya makin emas sebenarnya. Api. Papi. Siapa? Ini siapa? Oh, siang misalnya aing medan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ilallah. Cari menang barakat mun la ilaha illallah. Non tahlil kitu sih rek tahlil. Iya, ini kan itu Mak. Mahatur nuhun, Mak. Iya ya bawa kaya ka salon, asupkeun ka salon. Asupkeun ka salon di Permak. Di Permak. Ateng mau awit ya. Mak. Amun misal anak kula cager sehat walafiat, pokona ya nya Mak. Ma orang mana? Oh, orang Gintung. Oh, iya deket namanya. Boga imah, Mak. Boga naon? Maksudna mah cicing di mana? Geus saungna belum. Cicing di dia, ya imah 17 tingkat kaluhur. Orang kaya, Mak. Malah mun cicing dia jadi keluarga besar Ibu Yuyun. Ulah make baju kos kieu piceun. Samping piceun. Tiung piceun. Make jeroan, hutang piceun. Ulah make naon? Amun bisa mah yun baca ke mata dicokel mata. Piceunnan. Maksudnya rek disalinan. Kemah di bare pasalinan daek. Pasalinan daek. Tadi kan bacul kapag pulang tadi jalan pasalinan. Lain pasalinan nusok macul. Oh, Kita baju. Salinan. Engke dibelikeun tuh ka toko. Sabar sabir. Lain, sabar subur. Oh. Toko Teh Mariana. Ramayana dusun Teh Mariana. Ya Mak, pokona ayeuna mah urang kawinkeun eta budak. Nanggap topeng sinar muda 7 peuting euy ngogedak bae ulah eureun-eureun. Orang kaya mah. Duit karungan. Sebelah dia sabau, belah dia itu sabau. Kau mau diberi mata ka saba. Ambreng-ambrengan. Lah ngomongnya bener-bener amatnya Mak. Jelain malaikat bohong bercanda. Mak ieu mah lain kurang sono nya ka urang dieu urang kalapa 5 nya. Kakak Udin hampura bae ieu mah lalakon cukup sampai ka dieu nya. Soalna isuk rek pindah deui gitu nya. Bisi aya kasasalahan ti rombongan sinar muda mah tadi hampura nya. Bapak hajat sekeluarga. Ieu mah atuh disalametkeun bae Bapak hajat sekeluarga salamet. Nu nongton kabeh salamet. Grup Sinar Muda Salamet ditutup ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iring ka dia gonjing merdeka. Dadah, sampai jumpa lagi.